Pentingna jujur. Assalamualaikum dulur-dulur wilujeng wayah kieu lain sim kuring marek berbagi cerita ieu teh. Jadi inti nama kapamajikan mah ulah sok ngabohong euy. Kuring pernah ngajelaman kejadian anu lumayan ngagenokeun kana hate kuring tah. Harita teh kuring tersep pisan kana ngurus manuk euy. Pokona mah aduh kana manuk teh leuwih-leuwih ti nguseup pokona mah eta hobina teh luar biasa. Hiji mangsa kuring teh meuli manuk teh mimiti meuli manuk jalak suren, tuluy meuli cak ijo gitu tah. Pokona mah kuring mah resepna kana manuk kicau euy. Hiji mangsa kuring teh meuli manuk murey. Aduh eta manuk murey teh alus pisan sorana. Jadi tawarnya jadi weh jual beli singkat cerita nama dibawa ka imah. Tas setiap kali orang mau manuk ka imah teh pemajikan teh nanyakeun cenah. Pih itu burung kok udah beli lagi? Ah, ada manuk murah cek saya teh ieu mah. Berapa cenah itu manuk teh? Ku teh jawab anu ieu mah 100 ribuan cek saya teh manuk ieu mah. Tamun ieu mah beda cek 200 ribu. Maksudna teh supaya tong jadi piomongeun euy. Singkat cerita tah harita teh urang teh harita ke zaman Covid gini. Urang teh kan gering benang ku Covid harita teh. Bareng ngarang-ngarang keur Covid kan boro-boro ting ngurus manuknya urang sorangan oge dahar teu geunah kitu tah. Hiji mangsa da urang harita teh gering teh ripuh urang teh harita teh. Nya meureun pamajikan teh ngobrol meureun yang babaturanna kabenaran salakina resep kana manuk sarua. Sok cenah tuh da manuk cenah da suami keur gering cenah tuh nuju teu damang cenah sok we cenah teh bilih parogi manuk mah da teu kaurus bisi parae cenah. Dijualan ke pemajikan orang 100 ribuan. Aduh aing eta euy haneg dina nya dina ngabatin urang teh nya mah geus gering pasti tanyakeun teh ka mana cek teh ieu manuk dical cenah dijual sabaraha cek saya teh urang keur gering euy ngadak-ngadak kasarek cager gitu teh ngadenge dijual mah cenah dijual sapameseran awe kan cek popi cenah 100 ribuan. Aduh bener didinya euy. Urang terek ngambek urang rumasa ngabohong gitu tah. Aduh akhirna urang jujur euy. Pas jujur manehna sorangan euy anu heneg tah. Anu gering tah mantap. Kuring mah berbagi pesan. Ka pamajikan mah kudu terbuka lah apapun itu ceritana eta marek naon wae oge nya kecuali bener-bener kawin deui meureun nya.